Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-samsa fahuwa samsuddin wa ja'ala al-qamara fahuwa qamaruddin wa ja'ala an-nujuma fahuwa najmuddin nabi wa ja'ala an-nura fahuwa nurman wa nurdin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi mahkamihil kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya' walakin la tash'urun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bi syaikhihi ibtalahu bi thalathi baliyatin nasiya ma hafidha wa kalla lisanuhu muftaqarra fi akhirih. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa Allah ta'ala bi qawlihi rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa'a al-haqq wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma amin wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma amin bijahika ya Allah wa bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajib da'watana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbuna Ghafur, salawat kali salamna ya Rabbuna bi ta'lim. Mugi salamina dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana jatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge tilap ka para sahabatna, kepada tabi'in atba'u tabi'atna tumugi ka urang sebagai umatna pemuda-muda urang sadayana kenging rahmatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sadayana simkuring ngeraskeun kana sapatah katana tana pidau patah katana. Simkuring bade sasaru lambung ti payung tamada lambung ti heula. Pada nyongkeun heula dihapunten dina antawis dosa perdosa rapatula patali sareng para hadirin sadayana mugia biasana hapunten. Mohon alhamdulillah timbal walam ti simkuring walkan kastusuhunkeun deui. Budi hormat Bapak MC Putraka, mudah-mudahan Allah dimuliakan, amin. Oke, tehlah ka Musyaiful Kiram bil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al Istiqomah, ya,
Eta ge sami-sami sangat puji kuring dihormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Oke teulah ka para masyayikhil kiram anu sumpingna ti mana wae, para uwa-uwa, para amang-amang, para ibi-ibi sadayana eta ge sangat-sangat puji kuring dihormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana biasa kumpul ngariung bok-bok ngaronyo di dieu tempat. Daya sanes bintang ti urang saja ngaholkeun 10 urang. Guru urang bisa kawan sakali ieu. Jadi haul eta teh bahasana bahasa Arab. Lamun cek urang mau teh dina tepung tahun, misalkan si Jae mau tanggal 1 Muharram tahun 1440. Kari-kari datang dia ayeuna tanggal 1 Muharram tahun 1440 hiji tahun gitu teh dingaranan haul. Jadi haul keukeuh ieu mah keukeuh. Eta aya nu beuki, aya di nu teu beuki. Mana di antarana alasan jalma anu teu beuki kana haul? Jadi amalan-amalan dina sajroning haul teh eta teh moarek nepi cenah. Di mana dalilna si eta? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Eta alasan pertama jalma anu teu beuki kana haul. Mana deui alasan nomor kaduana jalma anu teu beuki kana haul? Jawab manehna nama haul teh mubadir. Sedangkan cenah cek dina katerangan la tubadir tabdiro inna mubadirina kanu ikhwana syayatin. Eta di antarana alasan jalma anu teu beuki kana haul. Hadirin rahimakumullah. Ternyata setelah diteliti, setelah dikaji, dina sajroning haul eta teh aya mang pirang-pirang perkara anu bagus dipandang menurut kacamata agama. Anu mana manfaatna baik pikeun jalma anu hirup oge jalmi anu tos pupus. Ternyata dina sajroning haul eta aya nu dingaranan silaturahmi. Naon cenah? Silaturahmi tak sepertoskeun kieu ya. Tah itu pandingaranan silaturahmi. Dalam heku urang rek dipapai hiji per hijina kaunggal imah hayang silaturahmi pantangon. Tapi alhamdulillah ku aya anak haul sepuh urang sekaligus guru urang nu satahun sakali ieu. Alhamdulillah urang sadayana bisa silaturahmi, bisa kumpul ngariung jeung sareng anu ti Ciwale ti Harepo sadayana tiasa kembang ngariung. Maka sing goreng rek naros. Kira-kira ieu silaturahmi teh bagus atawa henteu? Bagusnya. Tingali dina Sahih Muslim. Man arada ayyum sato lahu fi rizqihi wa ayyum sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sing saha jalma hayang dibere lancar rizkina, nu kaduana hayang dipanjangkeun umurna tegesna umurna barokah, maka kudu rajin-rajin silaturahmi. Makanya insya Allah yang hadir di dia sadayana insya Allah bakal dipanjangkan umurna tegas nama umurna barokah, bakal digampilkan milik rizkina amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng dipamudah-mudahan tigawin para alumni, para muhibbin, para tokoh masyarakat, para karakter Cikarang sadayana teh diwilah-wilah anu tos ngorbankeun harta bandana, ngorbankeun tanagana, ngorbankeun pikiranna kamu berjalan ieu acara haul bersama. Mudah-mudahan pasti ngajantenkeun wasilah bikin manfaat ilmu natur barokah kahirupanana amin ya Allah ya rabbal
alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabab ulah wani-wani anggap enteng kan jadi guru. Cek tadi dina muqaddimah, man istakhafa bi syaikhihi ibtalahu bi thalathi baliyatin. Jadi siksa saja mana jauh lapan mana mau cek si bapak mana teh kalimah isi mausul ya dulu ala makna nuduhkeun kana makna jadi sahawae eta mah cuman itu waman wama wa tusawi madukir wa jadi siksa saja makna anu rek nganggap enteng kanu jadi guruna maka Gusti Allah bakal mere cocoba ka eta si jalma teh putih rupa perkara. Jadi kurang lebih anu kahiji nasya ma hafidho talaran anu geus katalar bakal leungit gara-gara nganggap enteng kanu jadi guru. Leungit didinya bisa jadi leungit secara hakiki ataupun secara majazi. Kumaha ari leungit secara hakiki? Talaran anu geus katalar bakal leungit. Kumaha ari leungit secara majazi? Ari talaranna mah aya ini. Kan kabarakahanna teh aya. Eta gara-gara nganggap enteng kanu jadi guru. Seperti riwayatnya Syekh Jamaluddin bin Abdullah bin Malik al-Andalusi pengarang kitab Alfiyah. Mantenna eta ngaran Alfiyah teh anu 1000 bait 2000 satar teh tos aya di luar kepala. Tapi pas waktu ngaluarkeun bait watak tadi ridan bi ghairi sukti fa'iqatan Alfiyah tadi. Bahwa Alfiyah Syekh Jamaluddin teh eta bisa ngunggulan karena Alfiyah Ibnu Mu'tin. Saha ari Ibnu Mu'tin? Ari Ibnu Mu'tin teh guruna. Ta gara-gara bet watak tadi ridho bigai disuti fa'iqatan Alfiyah. Eta Alfiyah nu 1000 bet 2001 teh ngadadak leungit. Tuh deh, poin kayak gimana? Banyak kena kayak gimana? Tah, eta gara-gara nganggap enteng anu jadi guru. Yang nomor kahiji. Nu nomor kaduana gara-gara nganggap enteng kanu jadi guru teh. Kala lisan. Letahna teh tumpul, mintul. Eta pan tanpa disadari. So kadang-kadang pan urang teh mikir, ya urang teh bisa ngaji teh. Itu urang teh pang pintarna di dia teh, pangkolotna ya. Tapi kunaon jalma teh eueuh nurutkan omongan kaula. Gara-gara naon eta? Gara-gara ngahidmah kanu jadi guru kurang. Man khadama khudima. Sisa saja man ngahidmah kanu jadi guru maka insyaallah urang ieu bakal aya nu ngahidmah. Eta nomor kedua. Nu katilu gara-gara nganggap enting kanu jadi guru waftaqarra fi akhirih. Jadi ieu nu paling dikhawatirkeun. Hirupna teh kaluhur teh sirungan, kahanap teu aksara. Eta gara-gara nganggap enteng kanu jadi guru. Tu barokah intina nama. Mata mudah-mudahan sakali deui. Digawit para alumni, para muhibin, para tokoh masyarakat sadayana anu ngiring di Cikibung kana ieu acara haul bersama mah pemugi masing dibarokahkeun hirupna, digampilkeun milik rizkina. Sareng mudah-mudahan masih kapendak ganjaran kaberkahanana pengboro di akhirat di alam dunia akan tos kapendak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Urang euy geuning anu tadi. Jadi urang ulah rek wani-wani nganggap enteng kanu jadi guru. Ima guru urang aya keneh di alam dunia, wa ima tos ngaturkeun. Bidaul Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya walakin la tash'urun. Allah mengawali ayat dengan fi'il 5, yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna jeung taf'aluna kaasupan lanai mana imamnya amrun wa nahyun indila man tasil awla wasakinin yasikalitamil wala taqulu sawur Gusti Allah anjeun ulah rek ngomongkeun lima yuqtalu fi sabilillah kajalmi anu dibunuh dina ngabela agama Allah amwata. Jadi anjeun ulah rek ngomongkeun kajalmi anu dibunuh amwat. Almarhum mama ieu pembela agama Allah jangan dikatakan mati. Allah menghadirkan bal huruf idrod pikeun mindah teu lalakon ay bal ahya khobar mubtada mahdhuf jadi maqulul qaul ay bal quluhum ahya balik tak katakanlah mereka hidup walakin la tashurun kan anjeun we teu ngaranakan. Jadi ketegasan ayat meneme almarhum almaghfur la anu dihaulkeun dina wengi ieu memang jasadna tos teu aya. Memang jasadna tos kakubur tapi ruh kudsina hadir ngaminkeun kana doa urang. Sedangkan pan ari roh teh aya 4. Nu kahiji ruh jismani, nu kadua ruh rohani, nu katilu ruh sultani, nu kaopatna ruh kudsi. Nah, almarhum ketika dijarahan ku alumnina, almarhum ketika didoakeun ku anak incuna buyut sadayana, maka nu hadirna ngaminkeun kana doana teh nyaeta ruh kudsi. Mata cengguring husnudon atau pengersa almarhum mama ya insyaallah min jumlati jami soleh amin. Cirina atau paling ieu dihaulkeun ku urang sadayana tuluy dijarahan. Cirina atau pan digambar ge loba jami seueur anu ngadoakeun. Makana contoh keur urang sabab ketika orang soleh mah rohna dititah milih ku Gusti Allah. Imma yakuna fis sama, apakah anjeun hayang kakalayangan di luhur langit ngideran jagat kok sareng Gusti Allah. Wa imma yakuna fi dauril ard, atau anjeun hayang cicing di muka bumi noongan anak incu noongan buyut anjeun sok. Wa imma fi qabri, atau anjeun hayang cicing di kuburan anjeun mana kitu sareng Gusti Allah. Makanya diistimewakeun jalmi nu saleh mah. Urang saleh can. Jangan urang mah. Erek saleh. Saleh. Ganti ngaranna jadi Muhammad Sholihuddin. Ulah Muhammad Fahmi. Hadirin rahimakumullah. Panginten sakitu bae sim abdi di alam cekap kirang sinar ngapungna nyuhkeun ngapunten mudah-mudahan manfaatna. Ya mah kalau ngisi acara we nyambut yakin mengaosna ayat sakantos saya. Segitu baik di alam cekap. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.